Punten A. Punten. Heh, yo, Naon A? yo, masih budak. Cik atuh ek lewat teh punten sia teh. Pan abi ge punten. Kalau kau ngelawan mana teh kolot punten atuh sia teh aing lewat teh. Pan abi ge nyebut punten A. Ya kudu kumaha? Hah? Pan abi teh nyebut punten. Bener ya budak sudah tadi sakolakeun pisan. Anu mau disakolakeun. Wah, unurus tunjuk ka ngelawan ka aing. Bisa teh nyebut punten. Kieu ya, contohan ku aing. Ah, punten. Tah, kitu naon hesena sia teh. Abi ge kitu. Nurus tunjungan budak sateuy ieu nya. Barang ge kitu punten. Di sih, ke mana nih? Ayo ini kulin. Bantuan heula yeuh. Ayo watere. Coba tere. Ayo buruhan apa? Cicing heula tuh gawe ge acan bisa nanyakeun buru. Pan ayo mah bisa di buruhan. Iya get, leutik-leutik geus kana buru. Mun di buruhan naik gawe, mun teu di buruhan gawe kinit. Geus sok gawe heula. Gampang buruh mah. Oh, sok tapi raha. Nya heuh atuh ke geus anggeus naikkeun. Atuh da aing disakolakeun Mang Oding. Puguh hitunganna. Hai sia bebal. Sia bawa mah. Jalan ditelekan ku aku. Bebek Anjing. Sia bawa naon sia? Ibu pengen video mah. Goblok sia teh. Butuh jangan diimah pamajikan mah. Hah? Butuh jangan diimah pamajikan teu bukan ya teu bukan dahareun. Astagfirullahaladzim. Sia teh jaman budak di paling diket. Aduh ampun mah. Ampun. Sia ampun. Ampun. Deui sia goblok. Ah sia teh. Ikut kita. Ya ni wah mantap. Ini cek ke usaha. Lain geuning budak karunya we. Budak leutik ieu jeung budak hareun tuh. Ya, yes. Tah, kahade matakna masih di tang dirut ku batur teh. Emang naon we tadi? Yang resep? Andang teknik ke sampah, nah dibawa deui. Kan ieu sampah, nah dicokot deui atuh. Sampah, jis. Dahar lah. Lah, Mas aing belanja mah capek-capek. sapikan teh kemana mobil teh deui nya? Oh. Gatal kieu aya. Nasi keur gawe naon ajis? Ya mang wing teh ini ke Pelabuhan Ratu. Mah diusir ti imah. Nah padahal ajis ya teh. Mata kes ya teh. Sakolot teh. Si menang dicaram enggak tuh. Jadi we maneh teh diusir ti imah. Lain erek diusir mang, orang make ke Pelabuhan Ratu. Nya mata kan cek urang oge maneh teh ulah ga musim ke kolot tah. Aya nama kerasa sia teh. Datang ki Batu. Cai embok masih diusir. Hah? Mau bekal segala. Bisa anjing kabur teh mau bekal kan? Orang make ini ke Pelabuhan Ratu lain diusir. Oke guys, saya Ajis Well akan erek ini ke Pelabuhan Ratu. Kemana aja ya? Benernya kemana kayak di situ teh? Pelabuhan Ratu orang mang. Hai guys, ayeuna Cici Trisnawati pada ke Pelabuhan Ratu. Ting eknal bukan nama hailing, tapi bukan bawa loba. Pokoknya masuk coba deh yang production Ajis. Ya, rapatnya. Pelabuhan Ratu. Wah, sakali deui. Wah, Kurang tarik. enggak skelet lah. Enggak. Alhamdulillah, mudah-mudahan laris.
Cilok. Iya non main. Pilok. Cilok bakso itu teh. Mohon Pak, ieu teh abi teh nembe keluar Pak. Punten pisan. Terus nganjuk Pak. Rek nganjuknya. Uang anjuk kurang mah loba duit ya. Aduh, Pak punten pisan. Sanes kirang ieu Pak. Pami bade nganjuk mah anu sanes wae Pak. Abi nembe keluar pisan Pak, teu acan ngarisan. Yes, itu jelema teh budak apa kumaha ieu teh? Kumaha Nda? Arek meuli bakso. Pakai nganga. Pak Edan, tenang nanya ke tukang cilok. Pak, bade renang mah kali itu Pak ke pantai Pak. Mali baso. Hah? Mali baso. Nah, eta. Yo. Kecep Ayo ngomongan cengek kira. Nah, mun deh, ieu cengek. Nah, ieu kecep da ieu teh samarana. Bener, Jis. Ieu mah jelema edan meureun teh. Oh, Nda.